Ada Kajati Pak, yang dalam raker itu ngomong pakai bahasa Sunda. Ganti Pak itu. Kita ini Indonesia Pak. Jadi orang takut kalau ngomong pakai bahasa Sunda, ntar orang takut Pak ngomong apa dan sebagainya itu Pak. Ya, kami mohon sekali yang seperti ini dilakukan penindakan tegas. Ya. Iya gening mangkluk nate karena nahaonan iya make temenang sagala pila kadar ngawangkong kaselapan make bahasa Sunda temenang tah dulu bejana asa teu asup kana babatok dewek pila kadar ngomong bahasa Sunda kaselapan saeutik teu meunang cenah kudu diganti eta jelmana astagiam sugan cik pikiran lain ilaing teh wawakil dewek kabeh nu ngaranna Rahayat pila kadar kaselapan ngomong bahasa Sunda saeutik jadi pica capekeun sanagara.